Tah, mun ieu Bangkok. Kampung kieu men. Bangkok. Kampung manuk kieu mah. Naon sia goblok aing disaruakeun jeung hayam. Ya, ieu mah da Bangkok teh kurang mah. Kampung men. Bukan teh ka aing. Bangkok. Kampung. Ribut. Aing Bangkok, Bangkok. Mama. Euy, Aisy Neng ka mana? eueuh keur nyar boronong. Astagfirullahaladzim, kolotna naon ieu kieu patut. Kenaon? Naon-naon aing teh ngabiayaan pamajikan teh lain dititah meuli boronong. Ting mikir atuh kos lain kolot. Ari sia kunaon datang jual amuk-amukan ku sugelo. Rek teh amuk-amukan kumaha salaki mana anu ridho pamajikanna dibiayaan aya duit teh pake meuli boronong. Moal anu narima tah di mana-mana ge. Naon sia boronong haram? Ya haram atuh mah pan si nyai teh. Pamajikan ieu teu ngaregap hate kumaha? Ke atuh aing teh heula naon maksudna ieu teh aing teh jadi asal halieur kieu ieu teh. Ke teh heula sia. Tah sia si nyaina tah meuli boronong. Oh, boronong eta tugan teh lalaki. Ari sia nyangka naon eta boronong haram teh kitu anjing kitu. Atuh Bina bina teh ka anjing teh jauh ya. Ibu, naon ngawulang gitu? Oh ya, abi teh meuni kabita yang kos batur dengan kabeli mobil. Panasan teuing atuh Bu hirup mah da nanaon ge bakal kaalaman. Anu tong ka kabeli oge pan urang teu burung ngasaan yang sok numpak mobil batur. Nya. Heeh, katanya nya. Omari ge pan ayah gawe jauh ning di Banten. Teu burung ngasaan. Ngasaan naon sih ya? Henteu Ngasaan naon? ngasaan model ngeulu mandikeun batur gitu. Sugan teh macam-macam. Tuh. Teh, punten. Batu maros. Mangga bade naros naon, A? Ari ieu tangka cau Ambon atau napi cau Nangkanya? Ah, duka, A. Kumaha cek takdir we ieu mah. Nah, teh mah takdir. Heuh, da maneh oge kos anu teu eling. Habat kudu nanyakeun ka urang. Emangna urang bener cau? Oh, sugan we atuh teh apa abi mah naros teh. Heuh, teuing atuh da urang mah jelema anyar lain urang dieu. Tapi ditinggali teh mah asa gede bohong. Bohong naon ade urang? Oh, ngaku jelema anyar tapi teu diplastikan keneh geuning. Dasar jelema edan. Men. Weh, Tadi men. naon? Aduh, Sok di kula men. Hah? Aing minta tulung men euy. minta tulung naon? Oh men, majikan aing teu puas euy siritna leutik teuing euy. Tuh di dinya. Heeh, gua solusinya teh. Tidak ya. Heeh. Urang mah ieu tapi tong wujud ka batur Moal tuh men. ieu mah diparake ku golos ya. Wah, Wayahna tengah poe di kebon we teu kudu jauh-jauh. terus Ngaruang maneh buligir tapi dibuligir. ngaruang maneh kabeh. Kalau kan masih teu. Nu balik men. Kita urang mah marek aya keneh di Hayu urang cobaan men. to Hayu tuh antar. embung ah. Aing kudu ningalikeun deui buligir susahna ka jig. Aing cobaan tuh. Bener teh. Jig tuh di kebon itu tuh. Oke, gua buka batur. Wah, kalem. Mama, kunaon nu lompatan aya naon? Luas aing mah nyai. Rewas kunaon? Dia teh manggih suung badag sia kacida. Mana lain ala atuh? Heueuh soak aing mah ningali suung aya akarna teh bubuilangan sia. Suung naonnya, Mak? Teuing nyai aing mah adek balik sieun Terwujud eta. Sieun aing. Mang Bule, kunaon ngageang kapatir? Lain nih euy. Nah kunaon atuh meniripuh kitu? Aing keur kebon ngaruang maneh. Sirit anu ngadudut nih euy. Aduh, Oh my god. Heeh, sigana mah. Da nyari urang euy. ada didinya eueuh gawe atuh bet ngaruang maneh di kebon. Oh, nih. Tadi mah nurut kesal ke maneh saumen. Sirit urang mah gede. Apa teh kayak ngadudut, nya nyeri. Masa aing kelas kuat. Sia eueuh gadag. Baiklah. Sedih omen merangsek dan rakakeun aing. Mak, aya mah ulang tahun. Heuh, Adi si Abah? Coba ge. naon kitu nyai? Teu, pedah we itu loba balon di kamar. Aduh penting dipiceun teu. Tuh. Mana tuh suka tidak pican. Balon naon, Mak meni pararanjang kitu?
Lain geura tiup atuh ada aya nu ulang tahun mah. Tiup atuh kumane karena disangka balon. Menurut sia. Kita rekening situ. Ah, oke. Ulang tahun. Oh bener.